di Tazkiyah Persistri sarang Tazkiyah di pemuda bacaan baitnya pemuda bacaan ayat ketiga terus di Tazkiyah Tazkiyah Pemudi Persis terus brigade alhamdulillah dan brigadis ya? Gadis semua alhamdulillah terus di MA TV banyak MA aja alhamdulillah Al Jihad TV Cibiu alhamdulillah hadir terus di Son acara ayatnya Son Al-Barakah ya. Alhamdulillah sekali deh kurang biasa Garyong mulung bermuwajah di tempat tiasa nes dikempalkeun ngahaja sabadana panginten urang ngalaksanakeun kegiatan aksi Madin nu ternyata alhamdulillah pelaksanaan aksi Madin aya dina kayaan lancar sareng sukses anu parantos urang sadayana ninggal kumaha hasil jerih payah asatidah sadayana di dunia gitu ya, menampilkan putra putri terbaiknya di madrasahna masing-masing dan panginten kurang biasa katinggal kumaha jantan juara ternyata aya nama merata gitu ya, tiap dunia tapi aya anu juara saksanaos panginten hari juara umumah tetap di Ar-Rahman Bojonggede juara bertahan hadirin teman-teman rahimakumullah dina saatnya panginten acara dikaji pembukaan alhamdulillah namanya kesimpulan tos disangakeun anu kedua panginten aya laporan di ketua panitia di Al-Sadadi sekaligus panginten aya laporan keuangan di bendahara panitia terus anu terakhir panginten penutupan atau pembubaran panitia ku ketua cabang ketua Persis kurang sangat wae teraskeun karena acara anu kedua eta laporan di ketua panitia mangga ka Sadadi dengan nah untuk kedua ka Sadadi karena waktasna oke para pasti sareng otonom atau penuh para anggota oke visi-visi sanesna para tim jihad tim MPPI dan IMA alhamdulillah setelah ini ada terlambat pembubaran teh memang pada Allah ada wakasna di tansawu pembubaran teh sadaran sama laporan yang ada alhamdulillah hasilnya memuaskan para dunia hari nama atau selatan sudah didominasi dunia tertentu katalis kreativitas anak sudah tinggi punya animona oke animo di para dunia di tingkat umpan alhamdulillah saya akan panggil dari 1, 2, 3 hampir tadi beres dia madrasah ayah mewakilnya mau anu pakai teh pakai diri bagi kewakilan Bojo Baru ayah dokumentasi lagi di kepada jalan saya luar biasa nah nya ngajokeun oke sekali kami ka orang terusna anu fokus di panggung eta suap-suap pendidikannya Ustaz Seri sareng sareng kami alhamdulillah di ini
diberikan ka sonten loh makin semangat kita dan memang MC anu nangkoskeun oke di antara nah ieu tadi bidang kompetisi jadi bukan hiji lomba tahfidz Al-Qur'an bukan hiji kan lomba sabab bae di acara lomba tingkat kabupaten anu dicamat ranking anu juara ka hiji sareana insyaallah aya catatan khusus kamari teh khusus dina lomba atletik paling lanjut kamari rapat khusus para pimpinan para ketua anu tadi kamari waktu pas penutupan margi penting ini double margi ya santri double anu bade engke tandang siap laga ka tingkat kabupaten nyata orang teh sami anu juara ka hiji atletik sareng anu miringan futsal ditandang di double kita engke bade dikonfirmasi ke pihak madrasahna nyata madrasah Neglasari kawasan anu di dieu sasana kawasan aya ketua pesisrina periodina eta detail anggaran eta saldo tetapi kan mangga eta mah ge sareng di pikiran bisa proyek kan saya tuh sakit nyusun waktu kanggo ngagarakeun anggaran anu tos dianggo ku kegiatan aksi madi di kawin pemasukan sabaraha pengeluaran sabaraha saldo keras dianggo di dia anggo bareng bersama sabaraha. Nah terus teman sekali deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi anu tos ngabikeun laporan pelaksanaan aksi madu. Lantas tadi bisa tadi inti dina suksesna kegiatan teh tidak sanes eta dina anggaran tapi biaya. Eta panginten urang kena apal di mana wae sareng dikamanakeun eta anggaran teh nah aya saldo atau tapi aya hutang maka kita bisa jatuh kalau ngadikeun sesuatu. Angkel gantian ngatur nuhun Assalamualaikum panjenengan simpuri bade nyampaikeun dana anu masuk sareng anu kaluar dana anu masuk dengan target proposal anu disusun ku panitia teh 55 juta pengusahaan ya oke dana anu masuk kirang langkung 56 juta 85.000 disosek PC Persis 10 juta ya ngaran di PC Persis 10 juta di Persisi 2 juta di Pemuda 1 juta tas tapi saya yang tolong ngiringannya dan di madrasah alhamdulillah 22 madrasah jantan 4 juta 204 juta 400 teras ditinggian kilometer 2 juta totalnya cingkuri tina pemasukan teh 56 juta 85.000 rupiah selanjutnya tina pengeluaran lumayan memang agung oke cingkuri di total itu banyak ulah diri-dirinya dan lumayan waktu pengeluaran teh 50 juta 48.000 jangan saldo teh anu aya 6 juta 37.800 saldona sampai ke
bade pembubaran tah saldo anu 6.037.800 teh dianggo kanggo pembubaran. Itu bener. Tos daya bener eta saldo terakhir teh 6.037.800. Dan ayah saldo banyak kayak kamu pengeluaran untuk bersama kamu otom kan pengeluaran terbesar nyata 10 juta kamu otom kasih percaya saya di duit anu 2 juta mah kamu banyak TP PD apa itu mudir dunia si cabang bank upami usal 2 kali 2.145.000 kan no arah dunia kita sebenarnya ya turun. Laporan khusus keuangan. Alhamdulillah Paitan tinggal tadi catatan di Ustaz Janto anu kawitna urang bade melangkah ternyata pesimis gitu kan. Masih kena bimbang tahap biasa terlaksana tetapi aya danana tetapi teu saking segala rupina gitu. Tapi ternyata sudah dijalani mah tentunya bagi aya dina ya lepas kenajihan oke benernya. Jadi alhamdulillah acara sehingga donatur segala rupina juga terpenuhi segala kebutuhan anu diperjuangkan di kegiatan eta. Tadi ayah karena 50 juta langkung gitu. Oke pengeluaran lagi 50 jutaan. Salona Paitan tadi sekitar 6 jutaan. Nah, kita Paitan kangol dina acara ini. Jadi Paitan perantos kalunia kurang sedayana dan kurang sedayana teu ngagaduhan hutang dina kegiatan aksi madin kurang dilaksanakeun kamari. Maka kangol salajengna Paitan urang ieu panitia saksanaos Paitan aya keneh naon kegiatan kanggo aksi madin tingkat PD tapi kanggo untuk pimpinan cabang di level cabang Paitan panitia kedah dibubarkeun heula katanya. Oke kegiatanna ditutup. Bagi itu simpuring nyagakeun ka ketua Ustaz Amin kanggo closing kegiatan sebenarnya pilih banyak sekaligus panggilan tausiah kanggo urang sadayana kultum sadeacan sadeacan bukber. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Fa ya ibadallah isma'u qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Anu kesekimpul hormat pimpinan cabang Persatuan Islam Istri Mila Lendeng Taskil Tehilak Oge pimpinan Taskil pimpinan cabang Persatuan Islam Pamutut Masa Jihad 2020-2024 Tekakantun painten ka pemuda Persatuan Islam cabang Pamutut Oke ka pemudi Persatuan Islam cabang Pamutut Niwang dengan Tasyilna tekakantun ka brigade anu selalu siap sedia menjaga aset-aset jamiah anu aya di cabang Pamutut. Oke, tekakantun ka kru IMA TV Ar-Rahman. Oke, painten ka Al Jihad TV Basis Cibiu. Lampung tipayun sumangga orang sadayana orang sami-sami manjatkeun puji nyuwun syukur kalaupun ku Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah dina sontan anu ayeuna urang sadayana nuju ngalaksanakeun ibadah saum di tepat saum anu kasabaraha ayeuna teh masih kena emut dengannya. Insyaallah ya. Mudah-mudahan ibadah saum anu urang sadayana dilaksanakeun janten kifarat dosa kang urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Palawati wa iman dimuliakeun ka Allah Subhanahu wa taala. Tinantos painten sing geuring selaku pimpinan cabang Persatuan Islam Pamutut ngahaturkeun nuhun ka sadayana boh berupa bantuan secara fisik, bantuan secara pesak, oke, bantuan secara spiritual. Anu alhamdulillah kegiatan aksi Madin tahun 2023 anu yang mapunten nuhunkeun pangimut sim kuring mah alhamdulillah aya dina kalancaran tur sukses. Tinotos painten acara aksi Madin anu kama dilaksanakeun di cabang Pamutut ieu teh tinantos hasil kerjasama di sadayana pihak. Boh istrina anu ngokolakeun masalah konsumsina. Tadi nantos painten panitia anu sakitu seundeurna saupami tema dari pasien konsumsi mah kumaha painten kitu teh. Oke, ka para pemuda anu nyiapkeun painten sagala konsep-konsep dan sebagainya. Terutama ya ka para pemudi yang lampu utami mah kitu teh. Anu gikeun ka sabaraha dinten teh wayahna diperdi setiap kegiatan teh amat dugikeun ka tamat eta mah ti para pemudi mah janten jurina, janten aturnya painten MC sebagainya ngaturkeun pisan ka sadana gitu kan. Oke, teh hilap painten ka brigade nya anu ngajaga sehingga keadaan kegiatan selama aksi Madin tiasa kondusif gitu ya. Alhamdulillah tidak ada suatu hal yang tidak kita inginkan. Oke, alhamdulillah ku ayana reng-rengan kru Al Jihad TV oke ke Amat TV sehingga kegiatan urang sadayana sanes mung tiasa ditinggali kurang pamengpeuk mungkul. Ya, sanes mungkin tinggal ku orang tua santri mungkul ukur dunia tapi painten kita mah dunia gitulah kan. Kalau dinantos painten biasa kan tinggal ya bagaimana komentar-komentar dari para netizen gitulah ya.
sehingga mereka memberikan apresiasi yang begitu besar dengan kegiatan agayakeun ku pimpinan cabang sareng pamengpeut nyata aksi Madinah. Atau siapa yang salah sawiya tujuan nama nya alhamdulillah biasa silaturahim ayeuna nya antara diniyah sa cabang pamengpeut. Anu ternyata ieu teh diniyah sa cabang pamengpeut teh marupikeun diniyah numpang seueurna sa dunia alhamdulillah ya. Sehingga anu biasana patan asifah tara ngiring ayeuna alhamdulillah al kausar anu di patal ayeuna mah tiasa diburasana tiasa kita alhamdulillah painten tiasa terjalin silaturahim sehingga painten urang sarana nya kaum kapayu teh oh dengan di Persis sakieu situasina teh alhamdulillah. Anu kadua memang painten salah sawios diselenggarakeunana aksi Madin teh painten memberikan motivasi ka para santri supados anjeunna langkung giat dina belajarna. Alhamdulillah painten tos katinggal ku urang sadayana sehingga kok adanya persaingan baik itu persaingan dina perlombaan secara fisik nyata diantawisna futsal sareng lari sprint anu memang ia didominasi antara pemain negara gitu duka cekat ka gunung gitu painten lah ka gunung anjing lompatan di dina jarak-jarak carangker gitu kan negara sari alhamdulillah gitu nya painten perlombaan secara akademis nah gitu alhamdulillah ayeuna mah tos ampil merata di setiap dunia hampir kayak ngadi anu kapungkur mah memang mun didominasi aku ieu we anyar gitu. Nah mudah-mudahan painten kanggo kapayuna mah mudah-mudahan kahoyong pimpinan pusat mah da di setiap jamaah itu berdiri madrasah diniyah gitu. Jadi ayeuna mah untuk penomoran oge teu kedah sesat malah di masjid oge biasa ngayakeun ayeuna mah dan kemah kanggo penomoran madrasah diniyah teh ternyata dipasrahkeun ka pimpinan daerah kemah kitu. Dan nama sanes kewenangan pimpinan pusat kanggo penomoran madrasah diniyah mah kitu nya kemah kewenangan pimpinan ya, mungkin saja kitu nya madrasah kuring PPI 210 poting engke mah teh sagentos nya maki sapede teh mun saya sabaraha teh sagentos gitu nya. Eta painten lah alhamdulillah painten nya sehingga nya ayeuna painten dinia bermunculan sehingga mereka saling berkompetitif dina segi akademisna gitu. Nya tina tos painten bukan hanya ditunjang ku akademis nunggu tapi dengan fisiknya tadi teh insyaallah painten ke di PD mah rencana teh sauna bakal aya acara naon lomba mana sauna teh kitu nya. Eta mah tiasa lah hiji mah urang dadakan we kitu betul. Tapi eta paintennya entah. Dan simkuring painten selaku pimpinan cabang jadi ngahaturkeun nuhun kasadayana anu parantos rumojong kana suksesna acara kegiatan aksi Madinah. Mudah-mudahan sakecelakesan saguran emutan sampai serecek anu dikaluarkeun kanggo terselenggarana aksi Madinah kamari mudah-mudahan dibalas ku Allah Subhanahu wa taala ku pahala anu lipeting ganda muga Allah Subhanahu wa taala. Simkuring katiasa ngawalas kasayang para wagi sadayana lintang kieu doa jazakumullahu khairan katsiran. Rupina painten ala kadar sambut kesini cekap sakitu ya. Oke, painten dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin aksi Madin telah selesai kita selenggarakan. Dengan ini panitia aksi Madin tahun 2023 dengan resmi dibubarkan. Alhamdulillah. Sukses tanpa ekses. Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah painten dina saat ayeuna ku urang sana nya painten ieu teh ya
wujud kebersamaan kita karena jarang-jarang acara seperti ini kita lakukan. Mudah-mudahan untuk kedepannya lebih intens lagi gitulah-nya. Silakan. Nah, sekarang kita bantu sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Kakandun paintennya, aduh, bukan tulisan. Ayo kalangkung painten ka perwakilan TMTS kelesan topik yang aturkeun ka topik di MTS Juru Pamengpeuk anu parantos maparin ya, tempat oke painten ngerahkeun RG sareng UG nah upami dari batas aranjeunna taktos karepotan panitia. Nah aturkeun sangat jajan ka saudara. Alhamdulillah matur nuwun ka ketua atas kasihan dari kaurang sadayana oge sekaligus ngabubarkeun kepanitiaan. Memang ya suksesna acara aksi Madin ya sanes disebab aya spirit kolaborasi antawis Persis dan otonom sadayana teras ditampi ku lembaga-lembaga KMA, Al-Jihad, Brigade gitu nya. Sarang soal anu sanesna gitu nya. Saya adalah spirit kolaborasi anu tetap kena dijaga kurang sadayana bagi ternyata geningan ku kebersamaan mah acara apapun seberat apapun bisa dilaksanakan dalam keadaan sukses dan lancar. Mudah-mudahan kapayun, nah insyaallah pengen Persis oge memerlukan dana kalau melanjutkan pembangunan gedung dakwah akan diadakan acara Rihlah ke Pangandaran. Mudah-mudahan ya oge panten didukung ku sadayana Persis otonom dan sebagainya. Karena memang itu gedung sekarang akan terus dilanjutkan karena kalau hujan itu bocor ya, jadi lebih parah lagi gitu. Kita akan maju terus untuk mengadakan lagi kepanitiaan dari pembangunan gedung dakwah tersebut. Ya, alhamdulillah dengan acara beres selesai sekali lagi. Seperti kantor keluhun kasadayana karena kasutingan anak mudah-mudahan segala rupa ibadah urang ditampi Allah Subhanahu wa taala. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.